gablek seraki jeung budak 5 oge mending karara dulu. Aing mah kudu ngaracain segala ku aing. Jeung calana bararase kudu mah make samping aing teh. Nari teh ya. Gara rezeki aing kudu kawan kan merenang. Neangan cai. Oh iya jelema we nya. Mau sepi aing juga doa daripada stres aing mah. Kudu kawalungan ngalacai dari pun teh. Ajojing ala ajojing. Pikir-pikir aing geus ngelo. Ih, siga nu ieu jelema stres. Ya, ngalacai. Dia make sampingan di aing dari ditu teh ya. Jadi ka mana di aing ngalacaina? Si goblok. Goblok sia. Aing jadi we labu. Aing ulin ke pasir weh. Iraha aing ulin ka mall, jalan-jalan, shopping, makan-makan. Gablek salaki teh di sawah weh, ngarit. Pusing aing mah. Aing Cempot teh ka mana? Kekulusukan make samping. Cempot. Naon, Ci? Teh ka mana? Tugu urang kalacai tingali gejeun make samping. Kade labu. Sia nanya. Kade labu tugu aing geus labu. Maneh keur naon, Ci? Keur kieu we ngalamun aing mah. Rek ngalacai ka mana Cempot? Mah make samping jiga teu boga calana. Eta kawalungan tadi nama aing boga anak 5 jeung salaki ge menikah rada dulu. Ieu da atuh make samping nu ieu nu garing calana. Komo usum hujan kieu mah. Heeh nya. Heueuh, ngalieur aing mah. Taripuh teh. Eta teh si Cempot jeung si Enci kitu karena raonnya sampeurkeun ah. Gal. Sian sararua. Heueuh ih maneh. Aran maraneh. Ieu hakaneun. Nih maneh hareureun. Oh, datang-datang semua. Maneh keur naraon atuh. Nih. Aya ge urang mau hakaneun. Tingali. Itu yuk merah lega yuk. Ayo atuh. Karek gituang. Ari maneh keur naraon? Tidak yuk. Urang teh rek ngalacai meni boga salaki kedua geura aing kudu ngalacai kawalungan. Ieu make samping di maneh. Puguhan ieu teh. Ieu non teh bararase. Kalana komo usum hujan kieu tingali anu ge. Hujan deui. Nu garing mata aing ke samping we. Cinci keur naon di dieu di. Urang teh tadi teh ngalamun. Ningali Cempot rek ngalacai. Tugu urang teh kabejaan di Silabu. Sia aing Silabu. Kamari masa dulu urangnya jeung salakina teh meureunaan geusan, meureunaan tapi ka budak teh sigan merah sudah henteu sia. Ih, karunya teh budak. Banyak jadi korban meda budak eta teh. Hayang jajan, hayang naon karunya urang teh rek dibere geuranya. Asal lebar. Teu lebarnya. Lain kitunya atuh urang teh. Karunya teh ka budak teh. Arikeun urang teh teu boga duit. Atuh watirnya ningali budak kitu mah sok khawatir atuh sia ieu. Ari ibuna sia kekerentengan kamari ge. Wah, teh mah. Udah nih eta budak eta teh dulurna jararau anu di Jakarta, anu di Ciberem, anu di mana jararau karunya teh. Eta teh pasti we diantep budak kitu mah atuh. Karunya mun urang mah nya perhatikeun budak aing mah. Karunya urang mah eta teh. Aing mah jadi korban budak teh. Jadi korban budak teh. Emang eta korban. Alah, sia. Jadi we lah. Teu kuat. Modal. Biar batang.
tapi dah orang teh lamun boga duit mah sok hayang merewe dah nya watir gitu. Heeh, atuh pasti. Budak nih watir. Watir. Ari idung we. Oh, Gerang ngaculkeun budak. Ngaculkeun budak bapak kawin deui. Ih ini watir aing mah. Asa eueuh sora cenah nanya. Heeh sia. Hah? Kemana cenah jelema teh? Heeh, kadang Ngomong bari eueuh indit. Kemana cenah? goblok. Cenah anak mah. Ih, anak. Si teh asa bau naonnya? Heeh, bau naonnya ieu teh? Oh, sia urang teangan ya. Hayu atuh. Yuk. Bau naonnya pokoknya. Bau naonnya teh? Tah pantesan ci ieu nu bau tai teh modal di mana wae Aisyah belegu. Oh, ini bau kieu. Ih. Heueuh, empot da teu kuat.